galede naonna tuangna ge galede nya awakna galede sukuna ge galede taeunna gede naon taeun teh matana nya tapi mudah-mudahan nu lainna bisa menang di medali emasnya luar biasa hei dulur-dulur sok calukan saya mangga hey my brother everybody naon come here naon come here teh naon come here teh come on teh nyararaho teh hey come on teh nyararaho let's go komo eta kemari kesindang kemarau kadieu nanaonan ai sia aduh lalebayan Gusti duh teas gebog be dia yeuh tuh mun aing mepek-pek heula tuh bae kacau aja naon jauh kacau datang sieun mah kacau kumaha benang hati aing datang sieun mah yeuh na kunaon setan mah balik ke dunya teh sieun mah tenang-tenang datang sieun mah bener we na kumaha kitu kumaha anjing panyaho budeg gua teh geus cager nepi ka kiamat teh mah cager-cager budeg permanen si anjing aing nyaho budeg si teh duh api-api ngalamun aduh api-api merhatikeun duh padahal dina cerita ngaguru we dina cerita teh gitu we nyaho aing budeg anjing teh aduh api-api itu kita ka aing teh geuranya saha nu maot anjing pasti moal teu kitu kapange anjing alah kita innalillahi wa inna ilaihi rajiun bapak maneh maot geus apaleun goblok urang dieu mah geus apaleun age nyaho sia teh baheula ge ngahoyang dia budak sia teh sia teh kita bulan ubaran atuh kututut nyaho anjing sia teh tutut hakan tututin balongna ku dia tutut lebok anjing aduh api-api tuh geranya bisa menjarkan bohong itu pokoknya nyalakan semua pangabaktos Gusti diterima bulan tuh aing oge anjing budeg anjing budeg jadi anjing anjing nyaho bulan aduh saha nu maot tutut hakan anjing Elah Gusti tong diwaler percuma mending meser obeng yang naon bernaon colok celina tuman ya nyangakeun simah pangabaktos Gusti ai diterima naonana iya mulain aduh kita merong ka aing giranya minta tulung ka aing ye siapa bajakeun bohong tepok giranya nempok merong ka aing merong anjing merong dan tepok giranya merong da sia merong giranya merong da ya we merong tuh cek aing oge anjing aing mah nyahonya merong ka aing dia nyahoan anjing bau bangke sumut anjing ngalabok naon sia teh ngalabok bangke tutut insyaallah
Aduh si goblok. Aduh aitan resep dengan si goblok dia aduh. Alah akan tutut anjing. Insyaallah. Eta oge upami mampu. Tuh, ke mana wae ngomong detik lah. Kan? Insyaallah. Margi kewajiban anu mampu dina sasih Rayagung ieu upami anu mampu eta wajib hukumna kurban. Benar. Tuh, da teu senyambung jadi deh. Naon teu nyambung. Is. Eta mah bade doma. Atani sapi teu sawios, sapi mah nyaeta ku tujuan oge tiasa. Di kolektif sapi mah. Naon kumaha pangaos aya nu 20 juta aya nu 25 aya nu 15 juta kumaha ageng jeung alitna sapi lan tujuan dina kateranganna oge naon oh biasa me mah me doma sapi muning onta kumargi onta di urang teu aya nyameun teu tiasa maksakeun. Naon doma lain entong. Tem kemana karep sia teh? Makanya kurban ku entong. Make polo atuh. Agama tong diheureuikeun. Saha nu ngomong entong anjing? Sia, goblok sia. Baheula tutut ayeuna entong. Bina-bina teuy aja. Entong mah sanajan satreuk teu tiasa dijantenkeun kurban. Teu bisa. Tiasa sate upami eta entong anu satreuk dijual heula. Duitna beulikeun domba. Dah. Kakara tiasa kurban. Teu kaya kitu, teu kaya entong. Ngaheureukeun agama sia teh. Beledag deh anjing da nyeri. Aing teh nyeri di tenggelan ku sia anjing. Amin mudah-mudahan. Aduh amin anjing. Gitu. Omat ulang ngaheureukeun agama. Agama lain heureukeun. Kade. Tong diheureukeun agama mah. Sabab agama bakal nyalametkeun anjeun ti dunya nepikeun ka akhirat. Naon? Akhirat. Ti dunya nepi ka akhirat tong diheureukeun. Maka jeung dunya nepi ka tol. Nepi ka akhirat. Lain nepi ka tol. Bina-bina teuing sia teh. Bagus sih. Leres. Tah, ada inget cek Gusti heureukeun wae sia teh. Gusti mah teu ngomong anjing teu. Dunungan aing mah jempet teh tadi teh sia nu ganeng. Insyaallah. Jadi Allah. Da abdi teh janten ustad alhamdulillah. Dipercaya di lemur janten ustad nya kitu we abdi mah da guguru ka Ustad Ayub nya janten DKM ongko muka pasantren ongko. Naon? Pasantren lain pasaran. Pasantren nyaeta ayeuna santri nate di etang-etang teh seueur abring-abringan santri nate ayeuna dugi kadanget ayeuna teh aya 3 jalmi si anjing 3 loba aja eta ge pun anak nu 2 mah dan nu hiji mah batur eta ge meunang nyiksa naonna di nu hajat abdi mah dakwahna kumaha kebutuhan dina Rayagung osok nyaeta dina 17-an osok atau dina muludan dina rajaban gitu di si abdi mah dina puasa wah alhamdulillah sadinten teh biasa aya 3 panggung abdi mah nya teh panggung ka panggung gitu we lamun sia jadi ustad heug sia ulan aing ngomong anjing hei lamun sia jadi ustad heug sia keur dakwah dina panggung aing ngaliwat ta sia keur dakwah panggung sia dina gaji ku aing sia keur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aing mah dihandap bosrek tah kitu atuh ngadukung aduh anjing ngadukung goblok anjing aduh ya beda-beda teh diuk anjing Malek.
Kulan teu ngomong. Ngomong siapa? Tah kudu teh ngomong mah dengkeun ku sia tah dengkeun. Hakan anjing. Alhamdulillah ya Allah. Naon? Geus lohor deui. Goblok aing mecus di sana bedung. Nilai lumunur wiwit nilayang rana kondor saking pangkonan nalendra eling mangka eling rumingkang di bumi alam Dharma ukur wawayangan baik rangkat tayang pangawasa anak mun sok kasasarnya lampah nafsu mata kanuhung badan anu katempuhan Bapak Haji Acep Purnama SHMH betul tunggalna kulawan Gusti kasopono kaso panjang Pak Haji Wowo Cigedang Dr. Anas Deniawan Kepala Dinas DPMD warga seni Padalangan merek contoh jengatikan hanteu ingkat diaturan jangkana pangwangunan seniman dan seniwati mawa pancen anu pasti ngabantu pamerintahan jadi juru penerangan warga seni Padalangan Bapak Bupati anu bageng boga pancen anu pasti jadi juru na penerangan aduh Bapak
Dokter Hasdayawan jadi juru da penerangan ngadidik ka masyarakat iya botak-botak kalalodra jenggala busana nira palakarama umirah kadia pada wangsamnya pada pinarat dan nira pada pinar sedanten murad dia bala tamtama hangkut buta iya rantos sempak merbayak sadipayunan istipati gunirahangan tiga atur sewu nuhun laksa ketika bingahan kadulur-dulur anu geus junuk baraya nu geus datang pamili anu geus sumping nyaosan kana pangulemna kaula dina danget ayeuna bagaya dulur-dulur atuh nyuk sumanga isim abdi nyangakan semua pangabaktos kahonyuk panjenengan Gusti Patih mugia katampi kalayan kabingah ditarima nanaonan Aisyah atuh salajengna ieu teh aya pikir saeunaun buru asalina kersa di malah teh Gusti naon teh kieu pangna dikumpulkeun teh aya perlu sumohon aya perlu naon beulih bade nabot artos
paling sia ka aing nya maksud teh ulah ka abdi da abdi menuju pailit menuju kosong nya ke upami tos dicair ti BJB kakara ku di pasihan nya aman di BJB menyimpan mah tuh nya syaratna ge teh lain syarat komplit mah belegug fasilitas komplit teh otak nya si Ajig di mana imane Bandar Genteng gua yakin kakak datang menininggalkeun mening sararomong kabdi teh sararomong menininggalkeun padahal pan maneh jeung aing teh sakosan menik kitu ka aing teh padahal aing nunutan saeutik ditinggalkeun kabina-bina teuing maneh teh geus anjing beungeut jiga alpuket kitu sia teh meningahina bae jiga alpuket oge daripada irung maneh gede irung maneh lega eta riung irung atau lianghong geuning aya Gusti di dieu aya pikir naon di Gusti Prabu muga Abu Cikepati dina waktu ayeuna aya naon aya teh kumaha ngomong teh anjing da abdi mah kieu ti baheula ge pan nyaho abdi mah ada teh kieu ieu teh aya naon Gusti angna dikumpulkeun teh aya perlu aya naon nyaeta urang terik init ka nagara Amarta bade naon nyaeta bade maehan jelema ngaranna Semar Badranaya oh bade maehan Semar Badranaya nah bade dipayahan da karunya bade dipayahan teh si Haji goblok deh ieu tentara mun nu paling pisannya nu hiji butek nu hiji aduh seleksina kumaha aing tentara ieu paur aduh nagung aya tukang cai ngaliwat meuni teu mere tukang cai ka aing di dieu mah resep tukang cai teh meuni lalar liwat nya malu meureun sawage garing halodo pan ngaranna ge Cisaat sumuhun tah kaula terik maehan Semar we nu penting mah tah maneh wayana kabeh milu ka kaula oh sae Gusti tong ditungtungan haji ganeng kagok keun bae atuh maneh teh meuni kitu hayu ulah aya nu tinggalin kabeh urang init ka nagara Amarta Gusti nurutan tapi jadi sia aji jadi kabawakeun aing goblok hayu sadayana nyata ayeuna urang init ka nagara Amarta urang maehan Semar Badranaya nu kitu nya maneh eta yang irung goblok ni gede ganeng si avocado si goblok guys banalet kemat-kematnya tang pinang aletan saking negara giri patah kang ngajugjug negara Amarta ayo batur mangga kulon hege waktu diangkut tepuku direwok goncang ari kurunyung teh sagala digaro jujur mamani muruluk tuh jeung ngebul jeung muruluk di getret deui muruluk tuh Dara ramang sadayana aya pangesto kulan aya pangesto nuhun ari damang mah dupi salira kumaha damang cekak beres
bade angkat ke mana ieu teh bade ka negara Amarta dupi maksadna nyaeta bade maehan jelema tong cekcoknya semohon atuh rahasia tong dibeja-beja rek maehan jelema wah moal liwat ngaranna teh Semar Bandar Nangka Badranaya hah Badranaya geuning eta apa nya tos apa abdi mah syukur atuh naon deui teh jempling nya mangga nya cing sukses amin 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 sing hasil amin amin sing cair di desa Cisaat itunya semohon pula Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan wa apokahna pangarsana Bupati Bapak Bupati Kuningan pangarsana Bapak Haji Acep Purnama SHMH alhamdulillah dunungan dewek oge Bupati terpilih periode keduanya wilujeng mudah-mudahan cing janten pamimpin anu amanah amin ya robbal alamin amin nyaeta dina rarang adina milang dina raraga milang kala hari jadi Kabupaten Kuningan anu ka 520 sareng peresmian Balai Desa Cisaat semohon luar biasa ieu balai desa nepi ka anegreng kieu mewah luar biasa sakantenan hari milang kala kemerdekaan Republik Indonesia anu ka-73 oge mieling desa Cisaat anu ka-34 semohon alhamdulillah dirgahayu sadayana dirgahayu bagja teu sangka geuningan tepung jeung dulur-dulur di dieu kulan Bapak Dr. Anas Haji Manan Hermansyah asisten pemerintahan laras Asda hiji teteh semohon kulan Bapak Dr. Anas Deniawan Deniawan Kepala Dinas DPMD alhamdulillah urang cangkring eta eta teh ti cangkring nya dulur urang keneh dulur urang eta teh nya heeh urang Bandung urang cangkring Bapak Deniawan teh alhamdulillah mangna ada heeh atuh Bapak Bagja Gumelar SOS Bapak Camat eta mah Bapak Udri Sudriana Bapak Kades Cisaat nya Bapak AKP Sunarko SH aya Bapak Kapolsek laras Bapak Kapten Infanteri Ibnu Syahid aya Bapak Dandramil semohon Bapak Haji Eko Somantri aya Bos Arifin Lewi Kuda aya di Kominfo aya Pak Teddy alhamdulillah atuh Bapak Kuwu Sumurwiru mantan Kuwu Sumurwiru apana Cep Eka oge Sumpi Bagja ka dieu nuhun Bu Iin Sumurwiru aya Awowo Cigedang aya dulu itu dulur uing awowo atuh Bapak Haji Mela Tarikolot pengusaha tape ketan aya wa anu Tarikolot aya nuhun Bapak Kuwu Sukasari oge sumping ka dieu Bapak Uli Sukasari sareng ibuna oge dalang Eno dalang cilik di Sukasari bakal boga dalang jago di Sukasari ke masa depannya didikan Chef Heri nyata didikan pangersana Bapak Dalang Heri ngan ulah diturutan kalakuanana bisi ngaruksak rumah tangga orang paduli kumaha aing
atuh pangarsana Bapak Doktor Ustad Ayub Ayah. lanceuk kuing di dieu ngiring Ya. adieu nuhun Bapak Doktor Ayub luar biasa keur libur meureun ngaosna da eta mah payu pisan sabulan teh aya 40 panggung Bapak Doktor Ayub mah wah kadagang tong nurulung atuh sia teh merehan teh bina-bina teuing bagja atuh ti pamiarta wayang golek aya Ayah. si Ayu Maja Kuning dulu itu dulur uing Kang Nana Adun Kang Ari Balanti Kang Entis Pespa Ayah. Kang Bonang Kang Nanda Kang Kokoy Kang Bento Ajah Kang Rohman Kang Latif Kang Anung jeung Kang Nguru Wah Kang Ngurung. di Australia nya Kang Nguru Acim ini aya Kang Guru. guru eta merenya Ya. bener kan atuh alhamdulillah dulur-dulur cing karunyungnya heeh bagja Ya. atuh mudah-mudahan urang ngadoa dina milangkala hari jadi Kabupaten Kuningan anu ka 520 tingawitan Bapak Bupatina Bapak Wakil Bupatina atau aparatur pemerintahanana atau masyarakat sadayana khususna di dieu nyata di Desa Cisaat umumna Kabupaten Kuningan anu nonton anu ditonton anu icalan sadayana kum teu diwiji-wiji sadayana cing ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. alamin. Ya, Laras. manfaatkeun ye desa nu sakeun saena kanggo kapentingan masyarakatna. Ya. Heeh. Ayo Wilujeng pulang. atuh wilujeng minal aidin wa faidin pan kamari Idul Adha-nya. Semohon pulang. Heeh. Kasadayana urang dieu nya. Ya. Islami tepang sareng urang Cibingbin. Laras. Oke ngiring bela sungkawa Kasar. kadulur urang anu aya di Lombok nyaeta anu gempa teh nya. Semohon. Mudah-mudahan atuh cing dikiatkeun anu kakenaan ku musibah anu janten korban mudah-mudahan cing ditampi iman Islamna ku Allah Subhanahu wa taala Amin. cing ditetepkeun dina kanikmatan mungguh Allah. Amin. Ya. Laras. Ayo Melusiti sabadara kapirarai siang wangi. awal Sup kadinya. Seni Sundang pawayangan lungsuran mah lungsuran karhun urang dan yang kiburan mereng lampang tekan seni Sunda pawayangan ngawangun simbol jeung lambang dijengklak aji Eta calawak teh atuh. Hati isan atuh. Narko wae deh atuh. Kana peuteuy sih jadi. Udud jeung peuting. Dek. Kunaon abah? Abah kunaon? batuk Oh butak bah? sanes butak batuk Ah gitu lanongan atuh abah.
geus diobaran ku naon-naon ge teu cager Tos dicobian mah ku korek api. di kumaha Buru kan di corona. eta teu cager Cager ngan abar maut. si gelo Abah, naon reka mana, Bah? hmm? Reka mana? rek ngungsi Ngungsi ka mana, Bah? kanu aman Emangna lemur urang geus teu aman, Bah? pan lemur urang teh gunung geus gunul leuweung di babadan sirah cai tempo halodo saat curug geus eueuh caina di mana datang hujan erosi jeung longsor Nya, dabongan dituaran wae ku jelema laras. Karunya urangnya banyak. heeh Jelema teh teh nyahoon kanu ngageugeuh leuweung kanu ngageugeuh gunung teh nya banyak. heeh Kada demas jelema teh matak ceuk katerangan ruksakna jelema teh ruksakna alam dunya teh ku leungeun-leungeunna manusia anu teu bertanggung jawab nya kitu, Bah. heeh Nah atuh teu ngalalartinya, Bah. teuy abah mah teu nyaho ulah wakamonis batu boteng urang kitu Urang Ada ujang macan pernah nuaran belakang kalkai, Bah. kumaha sia we Bah, naon hari si emak ka mana, Bah? aduh nanyakeun Inung. apaan inung maneh teh baheula ge maot ngaletak setrum barokana setrum teh pais belut diletak ku inung sia nepi ka jegang Nah atuh agak abah teu miluan ngaletak, Abah. atuh aing milu modar meureun saharek ngasuh sia Nya pada makan bae atuh abah sakalian jadi ujang teh anak yatim piano. piatu lain piano Nya abah, Bah, naon hayang di baju, Bah. Tiris muntuh. aing teh di baju urang nyungkeun ka Bapak Ayub Ustad Ayub Bageur anjeunna mah Pager Ustad Ayub teh. Bageur Nya. Bah, naon hayang disunatan, Bah. hah Hayang disunatan. ya ya Tong seserian, Abah. ceurik anjing lain ceurik Nah make ceurik. da mana teu boga duit ya Nah dari sunatan mah ku peso, Abah, lain ku duit. da meureun abah teh kudu nitah ka ahlina kudu muruhkeun Atuh ku Abah we. teu becus sieun kateuk-teuk jeung kanyutna dari sia teu baranahan teu boga turunan Nya atuh, Bah, padahal mah gampang nyunatan mah, Bah. gampang kumaha Komo nyunatan masa mah. sia teh nyunatan hiji geus teu bisa komo loba Abdi mah lamun loba gampang. gampang kumaha Aya 100 sunatan masa gampang. kumaha Sana ke eta barangkali nu 100 teh di lapang bola. tuluy Sana ngagaloler we. tuluy Korosoteun di calanana kabeh. tuluy Coo we si eta na teh. naon cowok teh Nya mamasna. tuluy Apan kita nararangtung. heeh Di mana kabeh geus nararangtung tambah wae mesin rumput. Berebet gitu tah. Tereh apa? tere disunatan Tereh pae apa? goblok deh siapa ngalonyeng kasepuh sih teh Bah, naon ujang masuk sedih teh, Bah. sedih naon Komo lamun ngadenge lagu ujang masuk sok cari Mas Bas ujang mah, Bah, lamun ngadenge lagu pikasediheun teh ujang mahnya ujang mahnya ge banget ieu lagu lalajo India ge ceurik ujang mah, Bah. heeh Sok kabawa suasana ujang mah, Bah. Nya baper baper teh naon hanya baper teh kue waper teh mah baper masuk ngajaga gawang kiper kiper mangaran penyakit liper
Reper mah bah geuning amis. Gula anjing gitu mah. Jauh teuing goblok. Bah, Naon? oh udah masuk sedih. Sedih naon? Oh eta ngadenge lagu komo lagu baheula mendingan tuh teh kana kabu ujang teh apa? Lagu naon? Baheula mah rame gini abah nepi ka dieu ge rame. Lagu naon? Pop suna anak-anakan. Pop suna anak-anak itu makekan. Ta eta Lagu naon? lagu anak jalan tah teh gini abah. Anak jalanan lain anak jalan tah. Ta eta anak jalanan gini abah. Da mana bisa ngalaguna? Hari bisa manteng nyanyobiannya mah yang sakedik-kedikeun manawi mah. Bisa maneh? Yang manawi gitu bahan katampi apa mugianya banyak. Sok atuh. Mudah-mudahan ieu mah etang-etang hiburannya bah. Lagu naon bah? Anu bieu. Oh nya hilap. Lagu anak jalanan teh bah. Nya atuh ayeuna bah. Menang abdi dahem bah. Menang. Nah geunahan sorana dahem heula banyak. Sia teh dehem ngisi anjing. Nya mana we nu sempet abah. Kasau. Anak jalanan bah. Cek pejama kuring teh budak jalanan. Gawe ukur ngamen dina kendaraan. Ya. Sabenerna hate ngarasana langsa puguh hirup ragap taya bapa teu apal dirupa jeung deui duka di mana mun panas kapanasan mun hujan kahujanan mun repeti ngadon sare di emperan da puguh teu gablek gogobrog aya nu ngaduruk nepi ka tutungna. Aduh geunaheun. Daek direkam jang. Di mana bah? Pabrik tahu. Lain direkam di pabrik tahu mah digalai bener. Geunaheun lagu teh gan nyinggung ka abah. Nyinggung naon? Make bapak teh apa dirupa. Pan bapak sia teh aing. Nyarek apa rupa kumaha ka abah? Naha? Tiba heula nepi ka ayeuna can pernah beungeut abah jeung beungeut abdi paamprok. Naha? Sok abah malik ka katuhu. Tah. Sok abah malik di ka kenca. Tah. Abdi ka dia teu penak jeung abah tuh. Tadi teu penak jeung abah ka mana ge teu penak jeung abah. Sok mana abah dawuh? Buah abah teh beungheutan. Sok ka mana ge eueuh jeung abah ka dia eueuh. Alisah abah eueuh abah. Siapa eueuh? Iya diharap. Siapa eueuh? Iya diharap. Abah eueuh tong ninggalkeun hujang atuh abah ka mana si abah? Allahu Akbar, siapa langit? Iya diharap anjing. Abah ka mana ya Allah? Siapa eueuh? Hujang keung abah. Keung. Iya diharap. Allahu Akbar ka mana siapanya nu? Abah. Di mana wae atuh ari babatok sia. Aduh anjing anak goblok.
kali gincing kajen ulang ngalong rahayat tadi palire diantep lahir batin tadi takona tadi walau tersangka kejadian musibah di mana-mana negara waratu negara gera Bapak Bagja gumelar esos anu bager Apa yuk? gera Bapak Udri Sudriana Bapak AKP Sunarko SH anu mangan Sor. Bapak Kapten Infantri Ibnu Sahih sedih anu mana ari Bapak Doktor Ustad Ayub anu mana haturan bayar Bapak Ustaz Ayu bayar lagu haturan deui kanggo Haji Wowo anu mana haturan bayar laguna Awu bager bayar lagu Harga payun Bapak Haji Bobo. haturan deui kanggo Paku Sukasari anu mana haturan kapayun anu bager bayar lagu haturan deui kanggo Paku Sumur Wiru anu mana haturan bayar laguna apana Eka anu bager Toyota ngoprong lakawas tago ngalayan Miu Kan aya kraon kos Haji. Pak Haji Ayu. di tengah longsor di hilir banjir di daya riwah di kampung bingung meniliar-liar teuing Biar kawayang lowek di Ayu Majakuni. anu mana ari Abah Adit Dewa anu mana haturan bayar laguna deui kanggo Abah Adit Dewan anu mana haturan kapayun heula Abah Adit Dewan anu bager kapayun heula deui kanggo Bapak Dokter Mas Daniawan kadia bayar laguna anu mana Bapak Dokter Mas Daniawan
Hayu aku ya babarwite samia rempel godonge pang-pange sekar mekar inggali iya hayu agung babarwite samya rempel samia pang-pange sekar mekar inggale ya inggali pandele si pandan arum iya si pandan banglus lampahe puni aletan saking negara Giri Pataka anu ngalet ngengkei nyapanalet ngemat-ngemat nyatang pinang dipingpin Bupati Alas Sekti metu alas mancing alas samia meraja desa ngacucuk negara Amarta bade ngalah nyawa Semar Badrana sakilat hanca katigas kumangsa kacarios di negara Amarta anu tadina negara Amarta tes tuning ayem tentrem keamanan dijamin daya naon-naon nanging kiwari negara Amarta aya bansang pakewuh margi seueur kasumpingan tamu ti negara mana teh negara mana anu maksad bade ngalah nyawa Semar Badranaya sing horeng lain di negara Giri Pataka wungkul anu mikahayang Badranaya hampir ti salawe negara tis sadayana wilayah Isatatar Madya Desa alasanana rupa-rupa anu ayat keur kepentingan negara jeung bangsana tingawitan kerja di tumal oke sadayana keur kepentingan negara sewang-sewangan nggak butuhkeun ya Semar Badranaya atuh Satria Pandawa Satria Amarta kautus ku Raja Negara Amarta Prabu Yudhistira nyata kanggo ngajaga Semar Badranaya tingawitan lapisan luar dugi ka lapisan jero di lapisan luarnya eta Satria Pandawa Raden Gatotkaca salaku lurah tamtama negara Amarta nyata angkatan udara di angkatan darat nyata Raden Anterja di angkatan laut Raden Jakatawang atau ti Bayangkara nyata Raden Abimanyu Kayanan
negeri tapal wates negara kidul kaler kulon wetan iya opat satria ngajaga negara Amarta bilih aya raja-raja anu ngabutuhkeun Semar Badranaya kacareus di palih kidulnya Raden Gatotkaca anu kiwari nuju aya nyaeta di palih kidul ngajaga keamanan negara Raden Gatotkaca halu mampah merak iping sesoderan tepapak dening rengkung buyut ladria Sinatria Gatotkaca putra Arya Bima gagah sakti mandraguna alah tinalaga Gatotkaca pringgandani banteng bebenteng Amarta banteng bebenteng Amarta soratah pati jiwa raga keur ngabela nagarana Satria Gatotkaca Kanja Duh, kumaha kula saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurnyung tahun laras sok minang ka Bandungan kumaha kula sanajan manusia ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karap hanteu reureuh-reureuh duh
Laras. angin kandar tinu kawasa nu bakal kasurang jeung karanapan kanca Samohon Aden. saperti anu karanapan ku kaula ayeuna kanca Dah kumaha teh Aden. jauh tina panyangka jauh tina dugaan salarea Dah Wasmar Badranaya anu tadina disepelekeun ku salarea teu dideluk ku sabelah mata dah tapi kiwari Semar Badranaya jadi viral dah Laras. Anta. Samohon Aden. Hampir raja-raja di Satatar Madya Desa Megapalai Kawa Semar Badranaya di negara Amarkan jadi jug-jugan salarea Laras. leheng jadi wisata daya mereka lah nyawa Semar Badranaya Laras. wah Semar Badranaya Tong salam. kaulah percaya kaulah yakin kaulah digedekeun ku rakyat kaulah digaji ku rakyat kaulah dijenengkeun ku rakyat ayeuna pikeun bebela ka anjeun rakyat kaulah Semar Badranaya Dah Laras. Laras. sabab lamun ditempo kana kanyataan anu jadi pamimpin lain kaulah Dah Laras. jadi pamimpin salira rakyat sabab kaulah kasebutna wakil rakyat ari wakil jeung anu ngawakilkeun derajatna luhur keneh anu ngawakilkeun Samohon. ari nu ngawakilkeun teh rakyat berarti rakyat pamimpin kaulah Dah sabab kaulah boga pamadegan yen pamimpin ulah hayang diistimewakeun ku rakyat tapi kumaha pamimpin ngaistimewakeun rakyatna Sae Aden. buukna salamar getihna satetes amakan sadami putra Gatut Gasa anu makan nyihareupana wa Semar Badranaya Regreg kulan. saha-saha anu rek ngalan nyawa Semar Badranaya tong boros sipatna manusia dewa sawarga maniloka anu hayang kawa Badranaya aing edan-edan Dah Sae Raden. gerem Gatut Gasa lain pikeun nyingsieunan rakyat tapi gerem Gatut Gasa pikeun nyingsieunan musuh anu ngahaja rek ngalanyawa rakyat kaula Dah Sae. Mun hirup sewan-sewan matina sabeungeunaan moal pagi jeung kasenangan tantu nyorang kahancuran sangkan ngawujud harapan makmur dina keadilan berjuanglah pikiran tirani ridho pangeran Hirupura masing tangtu sing uninga kana waktu Bapak Haji Melakai Kolot ulah teh bukunya laku sing terang pangaji waktu wa anu kari kolot pangaji waktu ampun teuing Bapak Doktor Haji Haji anggota buku direwo
mundur aya tantang yang katot caweya tantang yang katot caweya mana Arya Sanata metu gegaman lirsi mamuli Satria ingkang digjaya iya digjaya Raden Gatotkaca ngabedega di satengahing marga maksad bade ngajaga negara Amarta pilih ayang mau ngamuk Gajah Meta anu bakal ngalah nyawa Semar Badranaya itu ujaring cari kanca Duh, kumaha Aden dipikir-pikir beki kapikir dirasa-rasa beki karasa Duh, laras kula yen kaula ayeuna waktu napikeun bebela kanu jadi rakyat sae Aden getih nasa tetes amakan nasa dami buuk salamar sapanjang Gatotkaca masih kena hirup sapanjang Gatotkaca masih kena aya wa Semar Badranaya ayeuna keamanan kaula kanca wa tong hariwang wa Semar Badranaya lajeng ieu Raden Gatotkaca maksad nyata bade maluruh ieu nagara Amarta bilih aya mau ngamuk Gajah Meta lajeng Raden Gatotkaca ngawatek ajian piyambak ieu Panca Braja Braja Musti Braja Wikafa dan tak wisesa pacingiring apak nengalalan sabta pangrungu ngaran kakadipun watek dening Raden Gatotkaca lajeng Raden Gatotkaca ngampah Jomantara lampahipun Raden Gatotkaca acarios nyata di marga Sopana marga jalan Sopana alas pring gading anjala nyata di palih kidul nyata di tapel wates nagara Amarta aya komplotan di negara Astina anu rarancepan nyata maksad bade ngajugjug tumaritis parantos lumebet katapel wates negara Amarta dipimpin nyata ku Jayawi kata kautus ku Prabu Duryudana nyata pikeun ngalah nyawa Semar Badranaya datan nirata ngademan datan nirata ngademan jauh manggulingan
Lamun teu salah ieu kaulah geus asup kana tapel wates nagara amarta. Hei, para Kurawa. Ge. Ayo. Padahal mah pira maehan si Semar dikeun ka aing sorangan. Beset wae gue. Teu kudu ngabring. Teu kudu ngabring jiga kieu ka aing sorangan jeung si Semar modal. Alut-alutan kieu ka riweuh-riweuh. Asrakeun ka hamba atuh. Hah? Citrayuda atuh. Ayo lolobaan mah, loba bayareun. Aing saeutik wah. Bikeun ka aing atuh ka aing bikeun ka aing. Terlang atuh ka aing euy. Pasrahkeun ka hamba euy. Ulah dibejakeun aing urang Cisaat lamun disieun ku si Semar mah. Hah? Bikeun ka aing. Aing jeger Cibingbin ya. Hah? Baheula bisa Cibingbin banjir aing ka bawa banjir. Tapi teu naon sabab aing jeger. Hah? Bikeun ka aing juga tut kaca mah digeteng aing da. Tuman teuing kumaha? Tah. Tuman teuing ka aing gatut kaca mah. Marukana kumaha tah sat tah tempota. Has. Tah. Geus teu dikenangan lah gandeng. Aing mah nya bisa silat tapi aing lain ahli seni. Teresep aing kenang-kenang. Tenang. Lamun nya teh mah urang-urang apa tanya ka urang atau nyahuankeun tenang bikeun ka aing. Anak buah Ustaz Ayub baik. Anak buah Ustaz Ayub. Aing datang ka dia kari ngaji we aing. Pukul huge insap. Dah teas boro-boro ieu. Teas sabari nya. Teas. Untung aing emunna luhur. Maralang ada eueuh jelema teh. Iya. Anjing jual teh dihareup. Demi Allah, nah ieu teh rek ka mana sih lah balakalah ka aing lah. Ieu teh nu puguh rek ka mana aing jangar teh tadi lempangan terus. Demi Allah nepi ka muruluk buuk teh pokok sia. Gara-gara lempangan naon ieu teh maksudna? Apa rek maehan si Semar? Hah? Rek maehan si Semar? Hah? Gusti Nu Agung. Ari mah teu gabeg polo. Naon? Dengekeun si Semar teh jelema sangsara goblok. Ayeuna rek dipaehan kurang make utek atuh. Dia teh kamenda-menda teuing teh make polo keur mah euker si Semar teh sangsara kurang rek dipaehan make utek. Keur tumal. Ieu tumal lain ku jelema biasa lagi ku me. Ku sato munding. Naon ditumal ku jelema make utek atuh goblok sia teh. Awas lain manusia wae hirup teh. Nu sia mah mabok jadi bener. Aisyah mabok. Heeh, anjing rek naon? Urusan naon di maneh? Kurang ajar sia mabok ieu. Ieu leuheung aing mabok aya alasanana lantaran nginum. Tapi sia mah nginum henteu tapi mararabok goblok. Dah. Mabok naon teh? Mabok naon? Mabok kakawasaan. Ya dengekeun leuheung keneh aing mabok aya alasanana nginum, tapi sia mah teu nginum teu naon mararabok, mabok kakawasaan, teu nyaho duit nagara, teu nyaho internet, dilag-lag ku sia. Bener. Eta teh mabok di tengahna teh. Make utek anjing demi Allah. Geuleuh lah ka aing sia teh. Beratep keur mabok ieu. Demi Allah aing tong boro-boro maneh metoh aing ngolotot digaplok demi Allah tah. Tong macem-macem ka aing demi Allah. Geus gatul kaca dieu.
di Gatot Kaca ayo aja gaya kene we rada keung anjing yang lain Raden Gatot Kaca ningali urang-urang Kurawa nu parantos lepet ka tapal wates nagara datang nilata ngademang datang nilata ngademang Eueuh manggulingan rana denira gede kayak anjing kata-kata aturan wa aturan sami-sami kata-kata nuju naon wa di dieu wa nuju naon di dieu nuju dengan suung dengan suung toh dengan suung banyak dengan suung cuma lodo tak apa salira parantos lumebet kena tapal wates negara Abarta weh iya teh geus asup kana tapal wates negara Abarta iya weh hampura tatampura upami tiasa wih deui we upami tiasa wih deui we boleh deui teu bisa wih deui rek ngasuung tong dipercaya tot demi Allah tot lain yang ngasuung demi Allah tak bieu nyaho nagain di bajan lo tong ngabohong lah mana tong ngabohong lah make jeung yang ngasuung demi Allah rek mehan si Semar ta demi Allah ta naon nya bina-bina teuing maneh teh keur sarek jelema jahat tapi leuwih ngabohong make otak atuh demi Allah ya pabrik Gatot Kaca ieu teh dicarekan ke peteukeun demi Allah Semar teh jelema leutik aing rek dipaehan alus aing teh atuh make polo atuh sia jadi pihak mana aing demi Allah rek pindah ka dieu tah demi Allah tah pindah rombongan tuh aing mah nyaho dalang mana belah kenca mah eleh wae pindah aing atuh tenang tot didukung ku aing demi Allah tot demi Allah aing nyen baligona mah tenang lah kurang ajar sia tot tewak tot pedaran tot tumantot lah geuleuh aing jelema kitu teh pengkhianat tungkul abina-bina teuing pindah ka pindah alim tot alim abisieun ku ente tot ayeuna waktuna abdi bade reformasi tot pindah ka dieu ene mah demi Allah aing di Kurawa wae bosen pindah ka itu elehan Kurawa wae ge aing mah ngala lajo waleang eleh aing sedih nyeri hate teh tot aing hayang gabung jeung Panawa tot kali-kali aing menang tot tenang tot didukung ku aing aing syarek lucu saha jeung saha we jeung kucing ge aing mah penting mah meunang lah kurang ajar Gatot Kaca jadi anjeun bener mah Semar Badranaya agok morontok ka palang-palang emang naik sieun anjing ngadenge eta aing mah keung euy demi Allah di Kurawa mah weuh nu ngagerem anjing demi Allah di Kurawa paling ngaheujeun ieu mah pan anjing Gatot Kaca mah anjing demi Allah lah aing ngaresepna ka si Gatot ieu buka gerem euy da di Jawa mah teu ngagerem di Gatot Kaca teh di Jawa mah yoi gitu ya unggul maneh nyaho ngagerem da kumaha teh tah sia mah eueuh katau ongko miluna beuh wae tapi eueuh katau naon eta di Sunama di Jawa Barat Gatot Kaca teh ngagerem nah bet ngagerem bet ngagerem kumaha hayangeun ya bro lain urusan hayangeun ngagerem naon biasana mau siapa mau dia heureuy da lempeng teh ngajawab teh goblok cek aing teh beres anu ngagerem angkot atuh sia teh jiwa humorisna eueuh kepiheulaan ku seheri meni langsung maung sia teh atuh palingan teh payu-payu sia teh anu ngagerem teh pan di Jawa Barat mah pan ngagerem teh maung nya maung teh simbol ti Siliwangi tuh dari Jawa Barat mah Siliwangi matak Gatot Kaca teh ngagerem di urang mah bener di Jawa mah teu ioi gitu we unggul ioi
Gatot Kaca ulah rek dibikin bahasa Semar Padanaya Moal bisa demi Allah cicing lain nanya sia saha ngaran mane ngaran Engkus aing mah demi Allah pindah kamar teh jadi engkus aing mah tadina citraksi oge dibikin syukur dari bikin dipahan panjang maneh Gatot Kaca hayang jauh tapi ka mana gua utang pati bayar pati utang wirang dipayar wirang saha-saha nu rek maehan buah Semar Padanaya Allah Gatot Kaca anu bakal nyi hareupanana tong boro anjeun sifatna manusia lah dewa anu ngahajar rek maehan Semar Padanaya Gatot Kaca bagianan eta anjing demi Allah aing resepna teh aing lamun boga sora jiga kieu wah jadi biduan aing lah ngapoe adan we aing boga sora mah si Gatot Kaca malah kadieu sabina urang da sudi lah sia mah di dinya we geus tempo bisi aing bawa keles ka mana demi Allah geus oke geus kabaca ku aing keles ya demi Allah aing rek surak we demi Allah tiris euy gede angin ini dia nya gede angin gitu soyang ki atuh ki we angke we geus gesan Gatot Kaca ulah bener anjeun tegana Allah tiga pati tiga dibasakakeun diksa kula braja diksa pangucap sakula pawangan raja lalalap nem padanan jiwa pelok anak penak tunggal anak penak aji mulati tegalna maju pinatan ngomong naon moal balik eta mah ngomong naon ngomong teh kudu kaharti ku batur ieu nu lalajo teh loba da kabeh teh nyahoan anu diomongkeun ku maneh bieu make ieu atuh tenang teh ngerti sih make jeung ka mana karep ngomong teh make jeung baca kacebri kedit berdai sakat tepak kacebri kadit berdai berdai sakat pada di berdai sakat di berdai Gatot Kaca dicebari jadi parman kali sebenarnya kurawan dicebari kal berdai sakat diberi ke depan berdai berdai anjing berdai sakat kali berdai dibagi di mana kartu berdai berdai kata menjangan daun berdai itu bro kata menjangan ampun kurang ajar hari eta lah jadi gitu ngomongna beci bedai ada pada doa di bedai siapa pada bedai bedai siapa pada bedai Gatot Kaca bin Sakti Mandraguna bin bedai siapa pada bedai wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh setan tukang arti sia tukang arti anjing demi Allah tadi kurang ajar maju Gatot Kaca maju sia bro balik Gatot Kaca kaulah tandingan yang Aisyah dipasangkan gading basakakeun di tengah ti geus dar-dare perang capek aing geuning geunana hayang buru nepo maneh eleh demi Allah ieu kurang ajar maju pendatang ayo
becik pasti ketik Yep. Hey, hey. Wah, pasti ketat